Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil musannif kitabi Al-Jazari alaihi wa sayyidina Syekh Abil Khair Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Jazari rahimahullahu taala wa radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bi ulumihil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Wasadun da dun ta'udha'un mutbaqah wa faramin lubil hurufil mudlaqah safiruha sodun wazayun sinu kolkolatun kutbu jadin walinu wasodun sarang ari huruf sod dodun huruf do toun huruf to Dho'un huruf dho mutbaqatun eta huruf anu kasipatan ku sifat itbaq. Mutbaqatun eta huruf nu kasipatan ku sifat itbaq. Wa paromin lubin sarang ari huruf nu dikumpulkeun dina lapad paromin lubin al huruful mudlaqatu al hurufu eta huruf al mudlaqatu anu kasifatan ku idlaq atanapi indilak, sifat indilak ya, orang tuliskan ku maulisnya ya, tulislah di sisi itu lalawan anak ya, tinggal ianya orang tuliskan heula sifat huruf itu ditulis atasnya ya, mereka hartipan ya. Sifat huruf teh aya dua, hiji anu didun aya didun teh boga lalau anan boga tulis lalawanan nyata di antarana aya 5 lalawanana 5 berarti sabari jitah 10 hiji jahar 2 rohowah 3 istifal 4 infitah 5 ismat. Ayeuna lalawanana ya didun lamun jahar lalawana hamsun. Lamun ku urang biasa dibahasakeun hamas. Lamun rohowah syiddah. Lamun istifal isti'ala. Lamun infitah itbaq. Lamun ismat indilak.
Lamun jahar tah jahar lalawan teh hamas atau napi hamsun. Lamun rohawah mah syidah, lamun istifal mah isti'ala, lamun infitah mah itbaq, lamun ismat mah indilak. Jahar mah artina teh tarik. Lamun hamas meusan. Artian. Jahar tarik. Hamas meusan. Pasti lamun anu tarik lalawanna pasti meusan. Hamas disebut teh. Rohawah mah hipu. Lamun syiddah mah teas. Istifal handap. Lamun isti'ala luhur. Infitah artina buka atanapi kabuka. Lamun itbaq nutup. Ismat, lamun ismat mah sora leutik atau rehe repeh bisa. Lamun indilak sora gede ngageleger muncul orang malah. Maksudnya itu soalnya yakni nama lokatan. Kayak aya anu ladi dalah mah ayat 7. Berarti sadayana sabaraha tah? 17. Ya kaya itu kepanan didun teh aya 5 lalawana sabaraha? 5 jeung 5 10 tamah aya sifat anu eueuh lalawananana kayak bakal kapayun eta mah seueurna aya 7. Lamun ceuk hiji kaul mah jadi 8 cenah. Sabab aya tawasud baina rohawah jeung hisidah. Ngan urang mah cokotna kana 7 we lah nya anu pondokna sanajan memang eta kayak 8. Deus sadayana aya 17 tambah hiji jadi 18 tah sifat huruf teh. Marah huruf aya 17 sifat huruf aya 17 tambah hiji jadi 18 itu. Yakni ngamaksud Bapak musannif hadhil hurufu ari ieu pirang-pirang huruf al arba'atu anu opatu sama eta dingaranan itu arba'ah huruf al itbaqi ku huruf itbaq. Hadana itbaq teh naon cenah teh? Nungkab atana pinutup. Nutuan atuh naon? Nutuan. Gabah kitu nya. Kumaha nyerenteng wah ieu sareng ari itu itbaq. Eta didul mun patihati lalawananana infitah. Wa innama sumiyat sareng pasina dingaranan itu itbaq bidalika ku itu itbaq lintibakin karana lintibakin karana narima kabuka toipatin anu sagolongan minal lisani tina lisan biha kana itu arba'ah ala koril hanaki netepan kana lak-lakan jero atuh qori teh jero lak-lakan al a'la anu beulah luhur. Wa hadhil hurufu sareng ari huruf eta min huruful isti'la'i eta tina sapalina huruf isti'la. Wa za'ama sareng nyangka sahabaduhum sapalina ulama innal isti'la'a karana sanyana hurufna kana sanyana sifat isti'la eta yastalzamu ngamistikeun itu isti'la al itbaqo kana itbaq. Jadi cek sapalina ulama mah huruf isti'la mah wajib itbaq, wajib nungkep. Lamun cek sapalina ulama memang ayeuna huruf itbaq teh di antarana tina isti'la teh. Huruf itbaq teh. Bahkan cek bab musannif mah kieu memang huruf isti'la itbaq teh tina isti'la, cuman lain isti'la nu ditujuna tapi itbaqna. Tah cek sapalina ulama mah huruf isti'la huruf itbaq. Nah itu.
wal haku sareng ari hakna eta ai nanti an nanti bayana nanti B atau iya teh oh wal haku sareng ari hakna eta anna bayanahuma sanyana pertelaanana itu isti'la jeung itbak umuman kalawan umum wa khususon kalawan sareng kalawan khusus mutlakon eta mutlak li annahu karana sanyana kalakuan jeung tingkah yal jamu eta misti minal itbaki tina itbak naon al isti'la u isti'la wala aksa sareng teu sabalikna. Jadi kaya ari hirup itbak mah wajib isti'la ngeun huruf isti'la teu wajib itbak. Bayanun ari pertelaan bayanu dalika ari pertelaan itu madkur innaka sanyana anjeun idana tok tadi mana-mana ngucapkeun anjeun bisodi kana sod wa akhwatiha sareng kana babandingan ana itu lapad sod ista'ala tah nalima kaluhur naon alisanul lisan wan tobakon sareng narima katutup naon alhanaku lak-lakan ala wastil lisan dina tepan kana tengah-tengahna lisan wa idana tokta sareng di mana-mana ngucapkeun anjeun bil khoi kana kha wal ghaina sareng kana gin wal kopa sareng wal kopi punten wal ghaina sareng wal ghaini sareng kana huruf gin wal kopi sareng kana huruf qaf ista'ala tanarima kaluhur naon aqsal lisani puhu nalisan ilal hanaki nepi kana lak-lakan min goiri itbakin kalawan hanteu ayana itbak. Jadi bener ari itbak mah wajib isti'la ari isti'la mah teu wajib itbak. Wa amal hurupu sareng anapun ari pirang-pirang huruf al mudliqatu anu kalabatkeun kana sifat indilak pasitatun mangke eta yageun nabi ajma anu ngumpulkeun hakana itu sitah naon labdu paro min lubin lapad paro min lubin wa hiya sareng ari itu mudliqah dodu som nanti oh dodul musmati eta lalawanan sifat ismat ari ismat teh lain simet kade cenah sifat simet lain ari simet lah non ari ismat mah sora leutik lamun non idlak atau indilak mah sora badag seperti kan orang geuning aya hitut leutik aya hitut badag hitut leutik mah bau we sa majelis teh nya lamun hitut badag borobot utang gedar kana tihang teh sok maneh hiji waktu nggak mau motor sok be mau motor nu di tukang teh awak teh badag ngabayar banyak bereh nu tukang teh hitut geuna ter cenah kana si cakram ngagibeg gitu teh saking gede ngaruhna hitut itu jika lamun hitut lain angin jika geus kudu dobol mana beda cenah wa ya sareng ari ento mudliqah arau eta ra walamu sareng lam wa nunu sareng nun naon wa ina sumiyat wa ina masumiyat sareng pastina di ngaranan lain semit kada teh sumiyat semit wa ina sumiyat sareng pastina di ngaranan itu mudliqah mudliqatan ku mudliqah nyata sifat indilak li khuruji ba'diha karena keluar sawarehna itu mudliqah min dalkil lisani tina tangkal na lisan ai dalkun teh tangkal atuh mencuk urang lain tangkal non bisa tangkal bisa nonya sebutna teh awak bisa gegedena awak bisa waya sareng ari itu mana cenah biata rujuna teh eueuh mudliqah arau eta rawan nu sareng nun arau eta rawala mu sareng lam wa nu sareng nun wa ba'duha sareng ari sawarena itu mudliqah min dal kisapati eta tina tangkal na biwir
waya sareng ari itu ba'duha mana teh punten dal kisapati tak kadinya al pa'u eta pa wal ba'u sareng ba wal mimu sareng mim jadi anu genep teh kabagi dua aya dal kulisan aya dal kusapa tain lamun dal kulisan matilu ro lam nun lamun dal kusapa tain matilu sami naon fa ba mim itu hiji deui sabeti lah sopiruha sadun zayun sinu qalqalatun qutbu jadin walinu sopiruha ari sifat sopirna itu huruf sodun eta huruf sod wa zayun sareng huruf zay sinun huruf sin jadi aya huruf anu kasifatan ku sifat sopir di antara sod zay sin sopir teh hartina sopir teh naon heos naon cenah heos ihdinas itu qalqalatun narisi ari huruf anu kasifatan ku qalqalah eta kutbu jadin huruf nu dikumpulkeun dina lapad kutbu jadin yani ngamaksad bapa musonif huruf sopiri ari pirang-pirang huruf nasifat sopir eta salah satu nayatilu wahia sareng ari itu salah sah asodu eta sodu wazayu sareng zayu wasinu sareng sin sinasin letik sumiat anu dingaranan itu sopir bidalika ku itu sopir li sautin karena aya suara yahruju anu kaluar itu saut ma'aha sartana tetapna itu saut bisopirin kalawan ngaheos mun bisibhi sopirito iri saperti ngaheosna manuk kumaha manuk mana bedanya manuk mana heula ieu teh da loba sora manuk teh teu harti ya soalnya aya manuk buek kuk gitu banyak aya manuk koak manuk koak punya beo kumaha manuk beo sorana arul aya manuk lalaki soraan tau wah huruful qalqalati kacau tekor digawan kitu santri mah bahaya euy wah ngeureuyeuh kitu mati dinya mat wah huruful qalqalati sareng ari pirang-pirang huruf qalqalah eta khamsatun aya khamsatu ahrufin aya 5 pirang-pirang huruf ya jema'u anu ngumpulkeun hal kana itu khamsah naon labdu kutbu jadin lapad kutbu jadin atawa baju di toko di baju toko di baju gitu kutu koto tak di baju cenah samait sumiat lain sama itu sumiat di ngaranan itu qalqalah bidalika ku itu qalqalah li ana karena sanyana itu qalqalah ida waqafa di mana-mana waqaf atawa eureun alaiha tepan kana itu qalqalah kala ka mana itu rujunanya ida waqafa kala oke ya punten ida wukipa di mana-mana diwaqafkeun naon alaiha itu khamsah nyata huruf qalqalah teh hina sukuniha dina sakira atawa dina mangsa sukuna itu khamsah tata qalqala eta negtog mantul atau negtog teh itu khamsah
Watakol-kola sareng narima mantul inda hurujiha dina nalika kaluarna itu khamsah hatta yusma'a sehingga bisa didenge naon laha pikeun itu khamsah naon nabrotun nabroh. Ai nabroh teh naon cenah? Tegtogan. Qawiyatun anu kuat. Kapan aya hartin aya kalkulasi kapan nabrotun qawiyatun tegtogan anu kuat. Jadi pantulan anu kuat. Dek 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 gitu. Dek. Ini lain kieu tah. Dak sret ngahiji. Tapi kieu dak. Itu eta kol-kolah. Seperti mana? Sapertikeun urang ngalungkeun atawa nya ngalungkeun bal kana temok. Tah eta kol-kolah disebut teh. Jadi mulang deui ka urang. 5 lantaran perkara piha eta tetap nu aya itu madina itu khamsah min syidati sauti tina banget atawa teuasna sora. As-sa'idi anu naik biha sartana itu khamsah ma'a dogti sartana tegtogan. Dogti nabroh kol-kolah artinya tegtogan kabeh itu. Maksudna tegtogan teh pantulan, mantul gitu tah. Itu cenah jadi ieu teh urang kakarana netelakeun kana sifat anu ladidalah. Kakara dua tah sifat ladidalah nyaeta hiji sopir dua anak kolah. Urang tulis lah we ya. Sifat ladidalah eta aya 7 di antawisna. 2 sifat ladidalahu di antawisna eta hiji sifat sopir lain supir kade. 2 kol-kolah 3 lin ma'lin teh gagabah inhirop 5 takrir 6 tapasyi 7 istitolah 8 ayat pisahkan udah 8 mah. Nomor 8 sifat tawasud. Oh hampura barudak sopir teh lain ngaheos teh. Sopir teh ngahebos beunanya. Nya di dia mah logatna sopir teh ieu ya ngaheos. Da kunna mah ieu teh tong ieu mah ngaheosnya. Ngageleter takrir ngageleter mah tuh nya bener ngaheos. Nya bener ngaheos kita ngaheos. Hok sopir hartosna ngaheos. Kol-kolah tegtogan atau negtog mantul mangga. Lin hari-hari lin mah leuleus. Lin lulus kade komo lilis wah. Mamane. Jadi lilis gabah. Terus nanti lin lulus. Terus nanti inhirop mengkol. Inhirop mengkol. Kade kudu aya kol bisi menghungkul. Meng. Naon meng tuh? Mengkol.
13 namanya teh nomor 5 nya sifat takrir ngageleter genep tapasi muncrat kada ulah mecrot kade muncrat lain bucat setiap bucat muncrat agak abah gitunya nawe itu gusla we tuh lu itu nomor 7 istitolah ari istitolah mah ngalonjor ayo ngalonjor teh offset lah gitu ngalonjor aduh nomor 8 ieu mah 28 tambahannya 28 nya tawasud aya sifat tawasud teh nyaeta pertengahan tawasul tawasul nah tak kudu apalkeun teh sadana ya 17 ditambah hiji tawasud teh ti mana tina antara rohowah jeung sidah kayak bakal dipayun gara mananya gara bakal dipayun gara ya mananya geuning euy tawantos kitunya nyata kieu kan kayaknya aya rohowah aya sidah aya rohowah aya sidah aya rohowah teh hib ari sidah teh teu jadi hamara jurup anu huruf hijaiyah 28 deh kebagi dua aya anu teas ketika diomongkeun teh aya anu hipu ngeun ceuk kamari aya bahasa dina bait mada bait teh wa bainarih win wasadidi lin Umar tah aya bahasa lin Umar mah eta mah teu kaasupkeun teu asupna tuh lin Umar teh eta teh jadi teas teuing henteu leuleus teuing henteu disebutkeun sifat naon tawasud jadi tawasud mah eta mah anak tina didun nantinya lin didin naon cenah didun didin sifat didin gak abah tiara ya sifat didun aya sifat ladi dalah didun ma aya lim lalawanana lim jadi 10 ladi dalah ma aya 7 gening eta aya ke-8 tawasud eta teh meunangnya imbangkeun tina rohowah jeung sidah anu did ngalahirkeun ladi dalah itu ladi duh setelahnya ladi dalah ladi duh bari sada we santri mah ta eta hauk ayeuna hartosan naon hartosan teh nya nama teh sifat tuha sifatuha jaharun warihun mustapil munpatihun musmatatun wadidakul lain eta geus eta mah wasadun dadun taun daun mut bakoh apa lubil hurufil mudlakoh ay hey gugah aduh aing aduh geus urang kadeke aja oh kayaknya sodod to do sodod to do huruf itbak sadayana sodod to do huruf itbak sadayana
Dininya paro atau piro? Piro nu mulus mah paro itu bebas dah sih bade paro bade piro ge. Wa pironya di nulis mah dia wa paro tuh. Jeung di baheula keur nalar keur leutik keur di dunia tetep nalar teh paro min lubin. Tapi na bet mana cenah piro min lubin. Sodon to dong huruf itbak sadayana piro min lubin huruf idlak ngarana piro min lubin huruf idlak ngarana sododo to do huruf itbak sadayana piro min lubin huruf idlak ngarana sopi ruha sodun wazayun sinu kolkolatun kutbo jadin walinu huruf sopir sod zai sin eta hurufna huruf sofir sod zai sin eta hurufna huruf sopir sod zai sin eta hurufna tahu bulatna huruf kolkolah kut bujadin bu tina huruf kolkolah kut bujadin buktina. Terus bismillahirrahmanirrahim wasadun da unmut bakoh wa piramin lebil hurufil mudlakoh itbak sadayana piro min lebin huruf idlak ngarana sofiruha sadun wazayun zunzino kolkolatun kutbu jadin walinu huruf sopir sodzai sin tahuruf na huruf kolko lakut bujadin buktina duaan jami'an Allahumma inni a'udzubika la yustajabu laha rabbi